Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan aput. Mohon Pak. Dupi neng didina aja. Sini teh, namanya teh keluar sih nama. Bawa rusak mah. Ada lewat. Oh, Kali. bener Pak. Mana kau? Ayah naon jangan aput kan dia. Mohon Pak ya teh. Abi teh kalasan Bapak nuju aya di bumi. Abi teh gaduh maksad. Masak naon jangan aput. Nggak salah ruas. Mohon abi teh bade ngalamar neng Dini. Wis. Ke. Ada ngalamar budak bapak si Dini. Emang mana yang sebuah naon? Buka duit sabaraha? Geus wani-wani ngalamar si Dini budak bapak. Kalasan Pak, abi teh gaduh si simpenan mah di bumi. Aya tabungan aya 500.000. Hah? 500.000? Teu salah jang apun. Geus we kieu. Tong waka wani ngalamar budak bapak si Dini, lamun jang apun can boga duit jutaan. Mun atuh Pak pami kitu mah Pak. Abi bade terasa bade permios. Salamet ka neng Dini Pak nya. Heuh, ke Punten dibejakeun. Pak nya, aduh ngawagal waktosna. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, hati-hati jang. Ayah, wah, si jang apun. Karek boga duit 500.000. Geus wani-wani ngalamar budak puing. Waalaikumsalam. Jangan apun. Naon deui ka dieu? Sok, ka jero, salib. Ieu Pak abi teh ngawantun-wantun ka dieu. Insyaallah abi teh janten bade ngalamar neng Dini Pak. Janten. Emang mana pun geus boga duit jutaan? Atos Pak, Emang jang apun geus boga duit sabaraha? 500 juta Pak. 500 juta? Heuh, jadi kawin yang si Dini budak bapak. Dini. Mohon Pak. Iya den apun. Pada makan cai. Oh, pada makan kopi geura. Yes. Nyawa ucing bagawean tadi mah teh siapa poe teh da. Si aya deden aya nya. Si aya. Ya. Dik, jeung saning. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Dik, jero dia. Sok. Jero. Urang ngobrol di dia. Di. Kursi. Dah, kursi lah dia. Dik teu gawe enak.
Libur ya, poe libur. Aduh, kumaha atuh urang teh libur wae kieu mah meureunan pendapatan eueuh ku zaman kieu kieu mah. Malam ke libur ya. Oh, Kamarana nih sareng kieu ya. oh pan budak teh nu hiji, pan urang teh kuliah. Iya, wes. Gitu tah, kuliah bagian jurusan ekonomi. Kedua, sarjana pendidikan. Alhamdulillah barudak mah kitu. Ada pesot. Nya atuh nu katilu sarjana bagian hukum, sarjana hukum nu katilu teh. Hukum. Nu kaopat. Aduh. Nah, eta nu kaopat tah. Kunaon ka opat? Nu kaopat. Tah eta di. Aduh, kayak teh dalil oge nu kaopat. Kunaon ka opat? Garong. Garong. Araya kabeh di dieu. Araya kabeh di dieu marukankeun teh. Kabeh. Nah, kedeung deui ge budak teh nu kaopat malahan mah balik kedeung deui ge geura. Garong. Garong ge teh budak teh. Ah, atuh yang diusir, perahkeun di dieu. Lebar sarua anak. Justru pan eta nu ngahasilkeun duit. Gitu. Tuh, ning Andi, datang budak lu kaopat teh. Garong. Iya, nu menang duit teh, ngahasilkeun teh. Pak. Geuning aya rancangan, Pak. Nya, mohon, cok. Ajang, cari atuh, Dek. Cok, cari ngopi angguran kayak itu. Pak, ayeuna mah kengengna mung sakedik. Nah, atuh lincing loba. Tinggal mung ieu hungkul. Aduh, Dompet. Handphone. wah, Itu sawios. sawios lumayan yang Sekolah, Pak. lancek maneh ka kuliah depan. Tah, gitu di pan eta. Mohon Pak, abi teh enjing teh pan bade ngarampok deui. Nyugeun pidoan we di Bapak. Ya, insyaallah aya doa kolot mah pasti kanu hade kanu bener ge. Aya tujuan kolot mah sing salamet. Ngan kadewe sing hati-hati ngadoa. Mohon. Da hade goreng ge ku Allah mah teu oleh direzekian urang teh. Bedur, maneh di dia cari tanah jelema nu ditengeulan. Si Boya datang ke maneh, dek nulungan. Maneh ngadu ke si Boya nya. Ngerti? Siap. Cuk, siap. Oke, siap. Tahan ya. Roll. Action. Ben, tenggelam usaha didinya Ben kunaon? Terminal ya, euy. Hayu jeung urang. Yuk. Nah, wah, tepat uli hayu tanyakeun si Boya hayu di ditu. Yuk. Ya, wah. Tepat uli so jelema hayu. Asik. Halus ya. Halus ya. Benang ya. Bareng halus. Sip, yang geus ade berarti. Saya siap ID halus sama kayak efek ada. Pak, punten. Pak, menawi aya lowongan peran kamu abdi. Casting we cobaan atuh. Cobaan. Sok casting heula aya cobaan. Sok Ayeuna, Pak. casting ayo casting. Sok, cobaan lah. Sok cobaan heula didinya teh, didinya. Dit, cegah ku Odi. Geus ayeuna mah ulah jadi emosi, ulah jadi ribut. Geus ayeuna kurang damai we. Geus ayeuna mah ubaran si Ben Hur. Yuk urang ubaran ka bakar rumah sakit. Kitu we. Siap. Ya. Sok, siap. Paham? Siap, Suk. Oke, Suk. Geus siap, Suk. Mantap. Ayo, lanjut. Tahan, siap Ben. Mang De. Roll. Action. Ayo. Kita ya naon. Nah, hayu tenggelam teh. Geus era. Lain kitu babaturan urang Kanu mah urang damai ya nama. Kita berdamai nyawa dibayar nyawa. Gitu Cut. Oke, cut. Mantap. Halus. Sip. Halus ya. Pak. Punten mana we lawan peran kamu abdi. Orek, lu syuting. Siap tapi segala dikenal oke. Peranan we siap. Oh saya itu. Ya dia cik coba.
Saha ngaran teh? Odi, Pak. Odi, Iya. daek jadi peranon wae. Siap, Daek. Aya peran ke dirinya. Apal ya toron? Apa? Odi naik ke pangluhurna toron tuh kaitunya. Daek, Daek. tapi kalau naiknya Terus di luhur kumaha, Pak? kamu tepi luhur, Odi ngajel ke balong. Atuh modal atuh aing, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Aku ya. Alhamdulillah. Muna yang selesainya. Ya sok bang. Saya. Alhamdulillah. Ayah, adik ayah tos di mana? Angkat di kamari karek uya ayeuna. Ditelepon teu diangkat wae. Nya bun pan ayah teh sibuk. Kaditu kadieu wae. Da di ditu sinyalna awon bun. Nya da bunda mah hariwang atuh ya. Bisi ayana naon? Hah bun. Bunda teu kudu bimbang, teu kudu hariwang. Ye. Kieu-kieu ge ayah teh. Lalaki nu sieun ku Allah. Insya Allah bun. Ayah mal mungkin ngelakukan hal anu haram. Sing percaya bun. Ih, justru bunda mah sok sieun ayah ngalakukeun hal anu halal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak. Mak. Iya, Mak. Naon ieu? Eta, Mak. Oleh-oleh segitu. Nuhun atuh. Sok kali. Ayeuna mah Neng Ayu dolar oge cenah heueuh ngilu naik. Nya, Mak, ayeuna mah sagala ge mararahang. Cengek naik. Nya, ayeuna mah sayur-sayuran naik segala ge lieur ayeuna mah ah. Baheula mah Neng Ayu maeukeun ngora keur sagene Neng Ayu. Duit 5.000 teh mun banyak ke supermarket kabeli sagala. Gula bodas, gula beureuh, minyak, tarigu, mantega, beas, kabeh kabeli. Dulu, Mak, ini loba pisan duit 5.000 teh Neng Ayu. Mahi kenal sagalanya. Ari ayeuna kumaha, Mak? Heueuh, ayeuna mah susah. Susah kumaha ari emak? Ayeuna mah di mana-mana CCTV. Hah? CCTV? Ah.
Oh, sekarang deh durena kan. Ek diborong kan? Tahu berapa jual di pasar? Anu sabaraha kira-kira? Wah nih, 600.000-an di. Ah, sedih lah. Tolong. Soalnya kira-kira masih can asak pisan sih. Terus baradak di Alam lah kayak gampang dihubungin lah. Tapi sakieu mah geus sengaja di, supaya jangan dipanen. Hade, duren hade, duren montong kata mah. Oh, duren montong? Salah, heeh. Halo? Pak, wayahna kudu balik heula. Aya naon mah? Pembelikeun beas. Kan mama kudu masak. Tenaga wae. Terus kumaha atuh? Ieu bapak kagok. Keur ngariuk jeung babaturan. Lila teu parangi. Pembelikeun aqua galon atuh. Kan mama berat ngangkatna. Nyaho kan bapak teh keur ngariung. Nya geus atuh ari kitu mah. Geus ditah ka si Aput. Nu hareupeun imah. Oh nya pak, kabeneran saleting calana mama teu bisa dibuka. Nya geus we lah. Urang sakalian kasih Aput kita pangmukakeun. Hah? Ulah tuh eta mah. Nya tuh. Nya anak bapak balik eta dagu. Action. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi lain. Cenepi eta kamera teh. Action. Pur, mana caritana di tengah lah nya. Oke datang si Boya ka dieu. Si Boya anu bakal ngagebat preman ngadulan maneh nya. Siap. Oke, siap. Oh. Golan usaha didinya. Orang di tengah di itu di Carengkrang lah. Saha yuk jeung urang yuk. Saha nu Cilengkrang jauh warai ayo. Action. Hah? Ulah tuh eta mah. Geus. Action. Oh nya pak, sakalian saleting. Action. Oh nya pak, Wih, Kebeneran. Siap. Action. urang sakalian we nya pangnitahkeun kasih Aput. Nya. Action. Urang sakalian we nya. Nya wae. Action. Urang sakalian we nitah kasih Aput pangmukakeun. Nya pak. Lagi. Action. Nya geus we. Urang sak Obras TV.